Aing teh tadi ulak ilik manggih ya aing teh. Naon mang euy? Aduh, aing asa rajin keur naon. Sugan teh mah datang. Butuh ya. Butuh ieu. Alayo rek dipake suluh, gagabah. Ulah dipake suluh ieu teh ka imah sia. Jauh ti Bandung dibawa ka dieu, bayangkeun. Nya niti sabaraha hijina teh ieu teh jeung kaya alus atuh ieu palet tuh. Gagabah rek dipake Lain suluh. dipake suluh butuh ieu Ulah dipake suluh mah jang dandanan di dieu jang sagala rupa engke kakurangan rek ti mana da ka kieu mah hese atuh walnya meuli sakieu mah jeung hese di deuna oge gagabah teh make suluh. Lain dak dipake suluh butuh rek mangga kanang doma itu can rata. Menta atuh lain tong mah dapet dituna mahal kan mobilna ge sabaraha ku bosnya dibawa ka dieu. Make menta atuh sangeunana ieu teh engkeun dihaja ieu teh dilin dipiceun ieu teh dihaja mang dihaja ieu teh lain dipiceun jadi cicing jadi ieu teh di dieu teh dituna heula engke can waktuna nyieun ieu pancan angeus. Da lain dak dipake suluh ieu mah butuhnya tarek itu tuh dek manggal kanang doma can rata. Montong menta can anak rek anak astag mahal ieu teh mang ti ditu teh mahal ieu teh ti ditu teh mahal. Urang manten nyau mahal nanaon ngan butuh teh kapanyeta dek ngaratakeun itu. Menta we entong ke urang katempuhan kurang kumaha ke pan ieu ge tah ieu encan angeus tah eta teh ieu tah ieu pengeleun ieu teh encan. Iya teh ulah dipenta ulah dibawa kok pake suluh jang naon atuh. Pugu butuhnya tah itu tuh butuh tuh itu dek ngaratakeun itu tuh ieu teh. Doma rek anakan. Nah, make dicanakan non teh. Wios disimpen we di dieu. La ilaha illallah. Yo kieu mang. Ieu teh ulah gagabah ngagunakeun ka di dieu teh. Astagfirullah. Aya kadua aya doma rek anakan tah ome kanang telin ieu mah rek dipake suluh jukut kieu. Lamun rek anakan mah doma hege ome itu teh aya ningalan. La ilaha illallah dasar nu lower aing nya. Ngeus pugu aing teh dek ngomean kanang itu teh. Dek ngaratakeun. Ulah menta. Ulah menta komo rek dipake suluh gagabah teh. La ilaha illallah. Mang ieu teh mahal ti dituna teh di dieu teh jang kaperluan di dieu hese neangan ka kieu teh. Da lain dek dipake suluh. Montong dipake suluh. Astagfirullahaladzim nak kumaha atuh aing teh. Itu doma teh da kudu rata atuh. Menta we montong menta. Astagfirullah. Antep da mah diurus ku aing lamun kitu mah. Montong masih kurus oge da kurus kieu mah manana naon tong dijieun suluh lah aing aya hiji-hiji wae mah nyokot teh bawa ku aing teh entong gagabar ieu teh mang ieu teh kaperluanna teh loba di dieu teh lain jang suluh. La ilaha illallah astagfirullah. Menta jeung deui cenah. Da lain jang suluh ya. Ieu teh kepandek butuh ieu teh. Dasarnya teh atuh jadi dinya mah jeung torek teh butuh kanang dek ngaratakeun doma ieu. Hiap we urang balik atuh arietan mah hiap. Balik. Montong jig we rek eta ieu hanyingkah ieu mah ulah dibawa pake suluh pake. Hiap urang balik. Engke ku aing rek dipakena geus eueuh mantong ku aing malah. Aing marek mawa mesin moal ge antep we. Menta mah jang suluh mah komo. Siap urang balik we, urang balik. Siap. Ya. Ulah menta, ulah masing rek pake bilik. Astagfirullahaladzim. Ulah mah. Itu domba dena biji atuh biji domba teh kunaon atuh Wat. Teu balik yap. Deui bedegong ting. Aing manuk ieu atuh dipenta ieu geura. Engke ku aing dicopot geus bongo. Nu kieu dipenta jeung rek dijieun suluh mun aing mah tuh aya domba rek ngajuru heg bebenah mun kudu kitu kudu kieu ieu. Bebenah aya domba rek ngajuru teh. Kalau hayo rek dipenta dipake suluh aing lebar aing teh wani ieu teh. Duh, meureun kumaha mah ieu. Loba-loba ieu non balukang kalapa mun aing ngalah balukang kalapa atuh rek eta mah ieu nu kieu rek dipake suluh gagabah ai kanang domba diantep teh diomekeun rek orokan oge.